Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi jeung atas kulawargina an-nabi. Hum ari aluhu. Kama qala karana yen geus ngadawuh. Saha asy-Syafi'iyu al-Imam asy-Syafi'i. Rodiya muga tinggal bendu. Saha Allahu Gusti Allah. Ridho anhu ti asy-Syafi'i. Eta aqoribuhu pirang-pirang baraya an-nabi. Sifatna aqoribuhu al-mu'minuna. Anu pirang-pirang anu iman saha aqoribuhu. Sifatna aqoribuhu mim Bani Hasyimin. Tur anu tetep saha aqoribuhu ti turunan Hasyim. Wal Muttalibi jeung ti turunan Al-Muttalib. Sifatna Hasyimin wal Muttalibi ibnai Abdi Manafin anu jadi anak lalaki duana Abdi Manaf. Wa innama qala dzalik li annahu karana sa'nyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam eta qosama geus ngabagi saha an-nabi sahma zawil qurba kana bagian zawil qurba. Wa huwa jeung ari sahmu zawil qurba eta khumusul khumusi 1/5 tina 1/5. Kismah bainahum di antara aqoribihi al-mu'minina mim Bani Hasyimin wal Muttalibi. Tingkahna an-nabi tarikan bari anu ninggal saha an-nabi. Tarku minhu tina sahmi zawil qurba. Ghairahum ka liyan aqoribihi al-mu'minina mim Bani Hasyimin wal Muttalibi. Sifatna ghairahum mim Bani Ammaihim. Anu tetep sagairuhum ti turunan paman ti bapa dua aqoribihi al-mu'minina mim Bani Hasyimin wal Muttalibi. Naufala tegesna Naufal. Wa Abdi Syamsin jeung Abdu Syamsin. Tarku ma'a su'alihim dina sarta minta ghairihim. Su'al lahu pikeun an-nabi. Rawa geus ngariwayatkeun hu kana al-hadis saha al-Bukhariyu al-Imam al-Bukhari. Wa qala jeung geus ngadawuh saha an-nabi. Inna hadihis sodaqoti kana lapad inna hadihis sodaqoti. Innaha sayaktosna eling-eling. Zihi ieu as-sodaqoti tegesna pirang-pirang sodaqoh. Eta innamahia angin pastina ngan ari hadihis sodaqot. Eta ausakhun nasi pirang-pirang kokotor manusa.
Wa innaha jeung sanyana hadhihi shadaqat eta la tahillu moal halal naon hadhihi shadaqat hil li Muhammadin pikeun Kanjeng Nabi Muhammad wala li ali Muhammadin jeung pikeun kulawargi Muhammad. Rawa geus ngariwayatkeun hu kana al hadis saha Muslimun Imam Muslim. Wa qala jeung geus ngadawuh saha an-Nabi la uhillu kana lapad la uhillu. La uhillu moal ngahukuman halal saha kaula ihlal lakum mangpaat pikeun aranjeun kabeh ahlal baiti nangtukeun sa kaula ka ahlal bait minas shadaqati bari anu tetep sawareh ti pirang-pirang sodako syai'an kana hiji perkara oge wala gosalatal aidi jeung kana cai kumbahan pirang-pirang leungeun. Innalakum sanyana eta tetep pikeun aranjeun kabeh istiqror pi humusil humusi dina 1/5 tina 1/5 naon ma aya perkara silah nama yakpi anu nyukupkeun naon ma kum ka aranjeun kabeh au yugeni balik tah bakal ngajadikeun beunghar naon ma kum ka aranjeun kabeh. Ai bali yugeni tegesna balik tah bakal ngajadikeun beunghar naon ma kum ka aranjeun kabeh. Rawa geus ngariwayatkeun hu kana al hadis saha at-Tabrani al Imam at-Tabrani riwayah fi mu'zamihi dina jero kitab mu'zamna at-Tabrani sipatna mu'zamihi al-kabiri anu gede naon mu'zamuhu. Was-shahihu jeung ari kaul anu shahih eta jawazu idofatihi wenang ngaidopatkeun lapad ali idofah ila dhamiri kana dhamir idofah kama saperti perkara silah nama istamala anu geus make hu kana ma saha al musonnifu musonnif.